Paman romo roma maroe ma'ariba kullaha wa man harahu qad hal jaqulu matolibi. Paman mangka sasa jalma romahu anu neja ieu jalma kana ilmu. Romahu anu neja ieu jalma kana ilmu. Roma mangka neja ieu jalma al-ma'ariba kana pirang-pirang pangabutuh kullaha tegasna sakabeh pangabutuh. Waman jeung saha jalma harohu anu meunang ieu jalma kana ilmu. Qad haza mangka nyatana geus meunang jalma kullu matolibi kana sakabeh anu disuprih. Huwa ari ieu ilmu eta mansobu hiji kapangkatan al-ali anu pangluhur-luhurna. Aya sahibal hija hei jalma-jalma anu boga pangabutuh dah. Iza niltahu di mana-mana ngahasilkeun anjeun kana ilmu hawin mangka kudu nganggap enteng anjeun bipautil manasibi kana lapurna pirang-pirang kapangkatan. Pataka mangka lamun repot ka anjeun naon adunya dunya watibu jeung alusna pirang watibu naimiha jeung alus-alusna pirang-pirang nikmat dunia. Pagomit mangka kudu meuremkeun anjeun painal ilma mangka sanyana ilmu eta khairul mawahibi pang alus-alusna dak harapan. Di mah kieu dak pembahasanna ieu. Hiji jalma ngamaksud kana hiji perkara. Eta teh lamun maneh atau lamun arurang milih kana panejaan urang kana pamaksudan urang kana ilmu eta teh pang alus-alusna harapan. Sabab dina bab ilmu kabeh kapanggih. Mata kudu digunakeun dina tola tolabul ilmi paridatun teh kitu dah. Ari dina bab ngaji mah ceuk paribasana dina perkara anu leutik oge bisa kabahas. Bab jelas ari dina bab ngaji mah pan ibaratna teh ngadeukeutkeun ari ngaji teh nganyahokeun atau ngaleungitkeun kabodohan. Nganyahokeun kana naon nu ngaranna Islam, kudu ngadeukeutkeun ka Gusti Allah, kudu apal saha Kanjeng Nabi eta ari ku sababna hayang apal teh matak di dieu bahasana ilmu di dieu teh sabenerna mah lamun dina logat mah uninga nyaho paribasana. Jadi lamun maneh ngamaksud kana nanaon lamun diniatan hayang boga ilmu cek paribasana insyaallah maneh bakal ieu bakal kapanggih sagalana eta mah rek bab duniana rek bab akhiratna eta teh di dieu bahasana kitu.
Sabab ari ilmu mah eta pengharapan atau harapan anu pangluhur-luhurna matak dina ngaji mah hese dak ari nu pangluhur-luhurna mah matak kamari ge teu ngaraji nya maraneh oge. Heeh, da hese ari dina bab ngaji mah. Sedangkan ari berharap kana ngaji kana ilmu teh teh hiji pengharapan atau hiji pasejaan anu pangluhur-luhurna tapi ku sabab anu pangluhur-luhurna dabongan urang pangkatna dihandap jadi hese we cek paribasana mah. Guru mah ngadagoan ti tabuh dalapan nya dangukeun. Guru mah ngadagoan ti tabuh dalapan dugi ka tabuh 10 eueuh nu datang jadi tungtungna mengajar juri ge aing teh. Ngajar tihang bangunna teh aing. Keur bae da tihang ge loba di dieu. Nah gitu udah. Jadi hari nu sakur perka mata kieu dak ari dina bab kaalusana pasti hararese kabeh ge. Dina bab salat, dina bab ngaji, mulai nu babari mata kamari bahasana meureun maneh kena ngaraji. Ari dina bab ilmu mah eta teh sesuatu perkara anu panghese-hesena dina bab istiqomahna. Ayeuna maneh ngaji nahwu, ngaji sorof, maruk teh lieur eta. Hah? Lieur tah. Oh ayeuna ku urang ditanya naon segat oge beheung keneh maneh ngarti, beheung keneh maneh apal kusabab hese ari dina bab ngaji mah. Ari dina bab dunia mah babari lamun geus boga ilmuna mah dak. Ari dina bab ngaji mah najan geus boga ilmuna ge masih aya permasalahan anu can belum tentu bisa dipecahkan mata gunana ngaji teh gitu. Jadi lain maksudna alasan tertentu gitu dah pasti aya alasan di titah ngaji oge. Gitu jadi hari sesuatu anu luhur mah nyadak sesuatu anu kaalusan mah dina bab ngaji mah hese gitu. Guru mangadagoan ti jam 8-nya. Urang nama jongjon we sare gitu. Da saha? Penang Sabtu. Cai aing ngajar juri aing. Tak kumang adik jo kain pikeun cenah ngajar ieu cenah. Ngajaya teh loba nu ngaji. Bari teuing saguruna. Karena guru lama. Hah? Guru lama ieu. Guru. Nah kamari juri gungkul cenah ieu mah nu ngajina aing bodo amat lah cenah sabodo teuing aing ngajar juri ge aing nu bisa diatur batan sia bisa diatur lah. Gina kita dia cerita lagi no lain hal. Kita semua kita tuh baik deh. Coba bisa aku tuh warau. Lah kitu tada anu paling ngayekeun teh ari dina sesuatu anu kapangkatan anu sesuatu anu harerese mah berarti suatu perkara anu belum tentu kurang bisa digapai dah. Ya sabab dina bab ngaji dina bab ibadah mah hese dina bab kaalusan mah. Padahal gratis ngaji teh. Cipari bahasana padahal gratis salat teh. Teu titah desa teh dituntut wajib sedekah, wajib ngasupkeun kotak amal sia. Adi lain infak mah cek pari bahasana. Ieu sedekah gitu, zakat mun kudu diwajibkeun nama zakat fitrah gitu. Lain zakat mah sunah dah. Tapi orang harese nya ari kanu babari teu ngaji, orang kanu sare babari heuh. Teu kudu dititah oge babari urang kanu sesuatu anu hina mah nya. Ada sesuatu nu hina mah babari kabeh oge. Anu ieu najan cek paribasana maneh ka kelabing mayar sia ta, meuli tuak mayar sia ta. Meuli ieu nanti meuli obat-obatan mayar sia ta. Hese nya tapi babari ku urang deh. Tapi ana ari nu gratis kuat ka hese sabab eta teh lamun hiji jalma kendak lamun hiji jalma geus berharap pul hayang menang ilmu cek paribasana manehna teh dalam artian manehna teh geus naon geus menang sagalana. Eta kari kudu dikudukeun oge cek urang oge ari dina bab ngaji mah rek eueuh guru rek aya guru cek paribasana ieu mah aya guru murid cek paribasana kitu pan aya loba-lobana mah kitu. Jadi hese gitu hese ari dina bab kaalusan mah dah. Matak di dia bahasana ari pengharapan kana ilmu sesuatu perkara anu luhur teh sabab kurang can bisa digapai belum tentu kurang bisa digapai nari kana pamaksiatan nari kana pinarakaeun cek paribasana babari we judi mah judol mah naon nya cek bahasana mah kabeh aya.
Tapi nah dina bab ibadah, dina bab ngaji sangkilang kari ngalengka, sangkilang kari daek, nah urang teu daek. Eta nu kudu jadi ngaragap teh, eta nu maksudna teh ngaji diri teh teh. Eta karek bahasana ngaji diri. Aing teh reu kieu wae. Piraku aing teh reu kieu wae. Tah eta kudu ngarasa melas maneh teh ka diri maneh teh seut teh. Ini wah sabodo teuing mau pik ieu lah jongjon dataran nyarekan. Awas ya aing make mau awis. Teu ngaji mah. Aing awas ena aturanna teu ngaji ditajir 20 wae. Aya lamun izin. Da bongan. Eueuh izin naon kompensasi ceuk bari dispensasi kompensasi deui dispensasi ceuk bari bahasana. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata kecuali. Eueuh istisna cek paribasana anger ngaji mah. Dari dina perkara anu hararese, perkara anu luhur mah emang hararese dah. Hararese dah. Nah turut nyebutkeun hararese wae sedangkeun di dieu bahasana sok maneh gampangkeun atuh. Nu hese direkeun gampang supaya hasil tujuan eta meureun tah. Najan cek paribasana dina ibadah hese dina ngaji hese sok kumaneh anggap babari. Tapi ulah ngababarikeun kade bahasana. Tapi kudu anggap babari. Nalar jurumnya enteng. Duh hayu. Nalar tasrif waing lalap. Nah sia teh sia mari dina bab dunia berharap lebih ari dina bab ilmu sok ngarasa cukup ku ilmu saeutik. Eta anu salah dina jelema teh. Lain di jelema di urang pribadi gitu cek paribasana. Ari dina bab dunia ngarasa kurang wae, ari dina bab kailmuan urang sok ngarasa ngalap cukup. Dina ibadah mah urang salat tahajud ge tara, tapi salat fardu hungkul geus ngarasa syukuran. Aduh alhamdulillah abi mah salat tahajud oge teu kaliwat. Karek sakitu dah. Ari dina bab dunia dibere 100.000 naon sakieu mah kana naon ieu mah beas oge teu cukup ieu mah kana udud oge sabaraha bungkuseun ieu mah sabaraha poeun tak kitu urang mah saminggueun lah tak kitu urang mah ari dina bab dunia mah asa ngarasa kurang ieu teh asa kurang wae dunia teh jadi kadituna teh hubud dunia kadituna teh ngababarik dunia sedangkan yaman bidun ya ustagol qad garahu tulul amal aulam yajal fi goflatin hatta dana minhul ajal al mautu yatil baghtatan wal qabru sungdukul amal usbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Jalma katungkul ku dunya nyata tulul amal jadina jalma poho kulalaina nepi kadugi mautna maut teh datang dadakan kuburan teh peti amal kada sobar ku kodarna Allah maut iwal ajalna gitu guys jelas dak eta minang dibacakeun ku aing teh teh jalma katungkul ku dunia heka dituna pasti tulul amal aduh capek engke dilah ngaji mah eta katungkul ku dunia sia kade eta teh halahkeun bae lah ieu mah ngopik ieu bisa dikompromian bisa nyeun alasan namun sabangsa ning si Umar mah kitu tah Mang Adik abi teh anu eueuh alasan kudu mah ngopik ieu lah bisa dikompromian kalak we sare hubud dunia teh sia mentingkeun nafsu nafsu hayang sare eta teh tah. Nah, hari dina bab ngaji karek gegek alah nah tuluh kieu moal bale. Loba tak katungkul dunia kitu.
teu inget bahwa maut teh datang teh dadakan nya bahasana kitu jalma nu talangke matang tutungtungna bakal nalangsa bakal sagala kahalangan alah engke deui lah ngaji jeung ngaopik mah alah ke ngaji deui lah jeung ngaopik mah tungtungna masya kumaha mun isuk modar teu apa bos ya keur kacaya ge jol goledak maut kumaha dak sia ari dina gawe cek paribasa maksakeun Mang Adi keur gering keur naon oge aing kudu gawe gitu adi teh maksakeun ngaput mah naon mah motongan mah ari keur ngaji angke deui lah ngaji mah tegarna awak aing mah nu kitu takut tengkul ku dunia teh hubu dunia teh nu kitu bae hubu dunia dak maneh niat dina neangan dunia heugae ngan urang nu kudu jadi pertanyaan naha bakal menang ridho Allah moal maneh niat ngaji maneh niat ibadah hayang arah-arah dunia menang dunia dak yakin eueuh nu dihalangan ku Gusti Allah mah ngan catatan bakal menang ridho Allah moal kitu we sedangkan nu paling diharapkeun ku urang ridona Allah ka surga ge lain menang amal ibadah urang, lain menang salat urang, lain menang ngaji urang, tapi menang ridona Allah. Terus atuh naon gunana ngaji, terus naon atuh gunana ibadah, terus naon atuh gunana salat? Heueuh meh meunangna ridho Allah. Sia salat jang diri aing, jang diri pribadi urang hayang meunangna ridho Gusti Allah. Sakitu teh. Kumaha tadak? Urang mah masih kene urang esok maneh ngaji niat arah dunia hok menang dunia maneh nanaon ibadah arah dunia menang dunia ngan catetan menang ridho Allah moal percuma maneh harta loba percuma ibarat nama sarung oge BHS imah oge 40 tingkat ya mobil oge Fortuner Rubicon cek paribahasana tapi teu barokah jang naon nah moal matak dihisab gitu dihisab dah matak nu paling dieukeun meunangna ridho matak bahasana di dieu ilmu teh meunangna ridho Allah urang teh jadi sesuatu pengharapan atau sesuatu kahayang anu dimeunangkeun jeung anu pangluhur luhurna dunia masih sakieu dak paribasa dina taklim sakieu dunia teh meureun ibaratna lamun dina kitab Muhtarul Hadis mah si caduk tah si tai eta anu biji eta dinu ieu tah anu dipurageun kana caina tah plat tah eta dunia dina kitab Muhtarul Hadis ting hadis saberapa deui urang ge eta dunia tapi kumaha tuh sok dunia mah teang yang bahasana cek kolot baheula ningan ilmu tungtut dunia siar teu bisa bahasana urang hakul yakin mah urang boga modal naon maneh hakul yakin kan pangkatan keyakinan teh aya dua meureun aya ainul yakin aya hakul yakin cek paribahasana aya sabenerna keyakinan nu hiji deui da kana eta mah biasana di kaum Yahudi di kaum anu kafirna kafir anu lain ieu jadi lain urang nu butuh ka Gusti Allah tapi Gusti Allah cenah nu butuh ka urang eta nu cek paham Yahudi nu karitu jadi mana mah diberi ke dunia teh eta mah ari bae da eta mah Gusti Allah nu butuh sabab cenah zakat teh cenah eta teh ibaratna Gusti Allah teh butuh ka urang cenah zakat teh padahal eta zakat teh jang diri urang keneh jang ngabersihan urang keneh eta teh tah ari nu di rata-rata di kaum muslimin mukminin moal mungkin cek paribasana ainul yakin geus hakul yakin da namun di kaum muslimin tah eta aya dua aya hakul yakin aya ainul yakin ari ainul yakin kumaha ainul yakin teh nu kudu kadeuleu nu kudu katingali karek yakin oh bener aing teh dimilikan ku Gusti Allah ari geus gawe emang tah ainul yakin aku yakin teu burung ningan aing ibadah oge meunang duit teu burung ningan aing teu gawe oge meunang aing jang kejo-kejo wae mah hese dah kitu ceuk urang ge maneh boga modal naon sakitu we maneh boga modal naon ku kapangkatan ainul yakin urang mah salat fardu oge ngaji oge kalakah loba sare ceuk paribahasana sia hayang nuntut-nuntut kana hakul yakin boga modal naon maneh sakitu
Yakin anu geus hakul yakin mah dak boga modal ibadahna geus getol ngajina geus tara katinggalan tahajudna tara kaliwat cek paribasana duhana tara kaliwat cek paribasana ninggang di urang ngaji oge masih belang betong ibadah masih keneh cek paribasana sakahayang maneh nyebutkeun hakul yakin gak kinu penting mah yakin lain sia eta ku sabab ngadul ngadul ibadah tara ngaji tara tapi nyebutkeun aing mah yakin ka Gusti Allah dimilikan ari gawe meunteun naon henteu geus boga modal naon maneh ibadah henteu ngaji henteu cek paribasana hakul yakin mah ibadahna geus getol ngajina geus tara kaliwat dah tahajudna geus puguh duhana geus puguh salat beutingna taubatna geus tara kaliwat ninggang di urang salat fardu ge kumaha dah sakitu ulah nitah cek paribasana ulah nitah jelema teu teu boga parahu ngojae di saguling sia teh da ti lelep sok atuh bakalan heula kunaon bakalna ku el mata ku kapangkatan urang ainul yakin mah nu masih keneh butuh kana bab dunia lamun sia ayeuna nyebutkeun aku yakin tapi masih keneh mikiran isuk dahar kumaha geus batal sia teh dina bab tasawuf tah ninggang di pangkatan urang madak masih mikiran isuk ka dieu isuk kumaha dahar meungeus ulah sok yakin sok nu gawe mah gawe sok anu ngaji mah tak kitu tah ari pangkatan ka urang mah dak ulah wakahayang hakul yakin sia teh lain maksudna ulah wakahayang tapi ulah nganggap maneh teh hakul yakin aing mah yakin tapi mikiran keneh isuk dahar kumaha masih kena mikiran isuk udud kumaha batal atuh kitu mah dah aduh aing mah ieu teh yakin ka Gusti Allah tapi aing teh geuningan isuk teh kejo atuh batal ongko cenah ngaku hakul yakin tapi geuningan masih kena mikiran isuk pageto kumaha hari pangkatan kiai nu boga pasantren ajengan ngobrol kitu teh da boga modal naon modalna ibadahna geus getol tahajudna geus getol ngajina geus getol cek pare sia boga naon sakitu eta ibadah ge tara ngaji ge molor wae rek kumaha mana boga modal naon sakitu anu kudu diberi ku urang mah geuningan mau tidak mau ari dina bab dunia mah butuh dah ayeuna kan dina syaratna dina nyuprih ilmu teh meureun kudu aya bakal benar teh jar kudu aya bakal ari bakal naon atuh meureun dina selain dunia oge urang teh kudu boga cacakalanana meh teh soak teuing bahasana kudu boga bakal teh lain berupa hungkul emang anu paling intina emang cek paribasana paham urang kecerdasan urang bakal tah tapi lamun di makam arurang anu boloho anu belegug cek paribasana eta mah urang naon masih kena butuh kana dunia beda ulah sok disaruakeun cek urang ge ulah nitah jelema teu boga parahu mau jai disaguling sia atau dicirata ti lalap lain kuna naon ninggang manehna mun cek paribasana boga bakal boga parahu we napi moal tak kepentas tapi ngusep oge di tengah geuningan bisa cek paribasana nu penting mah ada parahu leutik ada kerakit nu penting memboga we parahu mata ari pangkatan kepantan arurang mah ulah sok memikirkan sesuatu anu urang mah yakin emang tapi dina bahasana urang kudu boga cita-cita hayang nepi kadinya pan geuningan cita-cita anu luhur teh dikudukeun me urang aya rasa sungguh-sungguh ari cita-citana sakieu ge tos alhamdulillah mulai peningkatan sia ngaji oge tentuna molor deui ngaji teh kitu jadi karumasaan dina diri pribadi maraneh sorangan eta mah da sabab cita-cita maneh jeung kahayang manehna masih keneh naon urang mah payang ngaji we ngalakonan kawajiban kitu teh ari payang ngaji mah ilmu teu beunang ganjaran meunang ilmuna teu beunang percuma sacapai gawe teu kapake da ari bahasan hayang apal teh meureun kudu naon sakali mencatkeun 1000 malikan meureun bahasana ari ayeuna pira mencatkeun sakali malikan ge tara coba boro-boro 1000 meureun 2 kali 5 kali ge tara rek hasil kumaha maneh orang maneh geus boga modal naon ngobrol kitu teh
Leung lamun kaharti mana ibadah geus getol. Ngaji geus getol. Sire bahasana tahajudna duhana tara kaliwat. Urang yakin maneh boga. Bakal eta mah ninggang maneh salat tara ibadah tara ngaji oge belang betong. Nyebutkeun aing teh hakul yakin. Nah teu molo jelema. Kitu. Kartu teh kitu teh pembahasan teh jero ieu teh da kade. Entah ulah sok paribasana ulah sok ngahukuman fikih ku tasawuf ku tauhid teh kitu. Bisi salah kaprah bahasana. Sabab beda salatna antara ahli fikih jeung ahli tasawuf beda. Urang mah salat teh ari ahli fikih mah kudu keur waktuna salat unggul we keur zikir ka Gusti Allah teh. Ari tasawuf mah kudu unggal detik unggal second oge ingat ka Gusti Allah sia. Terus zikir ke Gusti Allah, ingat ke Gusti Allah, mata teh kepikiran bab dunia. Hari urang mah masih makam-makam. Alah, pikiran isuk nyatu, isuk naon, isuk udud. Ulah sok nyebut-nyebutkeun aing teh hakul yakin. Aing nu yakin maneh teh. Masih kepikiran isuk eueuh udud, isuk naon masih. Mataku kapangkatan arurang mah wayahna ulah sok naon cek paribasana jadi tameng nu kitu teh. Anger kudu aya usahana dah ari jang makom arurang sabab urang mah ibadah ge tara atuh tanaga urang teh ngaieu teh boga modal teh ari ieu mah arifin solihin mah boga modalna naon zikir ka Gusti Allah ibadahna geus mumpuni ari urang ibaratna lamun dina gelas mah ya dina gelas sakieu mah ya ahli ieu gelas sakieu mah ahli solihin mah geus sakieu. Hari urang mah boro-boro sakieu da karek sakieu meureun urang teh. Bauhan meureun teh. Rek kumaha maneh boga modal naon? Bahasana. Eta peupeuriheun atuh aing teh ibadah mah tara cik atuh ngaji mah singgat tol. Sia teh lain kalakah molor wae. Ai molor wae mah da bisa kegen. Ka kitu dah. Keuceurang bahasa kolot baheula teh geuningan lain ukur naon lain ukur bahasa hungkul. Da geuning ku bab ngaji mah geuning kapanggih. Oh kitu ningan maksudna teh kolot teh. Oh geuningan kitu maksud kolot teh. Karek kapikir mun ti baheula. Atuh meureun lamun kapikir ti baheula mah aing mulai perjalanan dah. Sia. Namun kapikir di baheula cepat dibahasana. Oh kieu maksudna atuh meureun ka ditu teh perjalanan urang teh. Sedangkeun urang leuleumpangan di alam dunia teh perjalanan. Eta teh perjalanan. Lamun ayeuna ku urang kaharti bahasa kolot baheula leutik keneh misal maneh saumuran adi maneh Syah Umar si Puja. Jo kaharti moal aya perjalanan atuh. Moal aya perjalanan. Atuh moal bisa ngabejakeun ka batur teh. Moal bisa meureun ngamalkeun ilmu ka batur teh. Da urang lagi ukur ngarti sakitu jeung sakitu-kituna. Moal aya kemajuan atuh. Moal aya perjalanan. Lamun urang apal langsung mah. Mata ngaji nu kieu gabah sia dak ngaji teh marok taklim kumaha sia. Ieu teh karya Syekh Ibrahim bin Ismail kieu-kieu geus sia teh waliullah musonif terkenal eta teh. Madhabna Syafi'i. Kitu sia teh. Ayeuna nyebutkeun lah kolot mah teu ngarti budak kumaha. Gagabah sia. Kolot mah leuwih ngarti sabab geus boga perjalanan. Aing mah karek ibaratna kieu lah. Urang mah karek ngalengkah ka panyirapan, karek nepi ka panyirapan. Kolot urang mah geus ngapai kabeh panyirapan teh. Geus nepi ka Gunung Bubut bangunna tingkat Taman Lope tah. Teuing ka Ciwideyna meureun tah kolot urang mah. Mata ngabejaan teh ulah emang wajar nyeri hate ku kolot mah dak dan ngaranna budak mah. Da kitu teh ari da ari jelema mah lamun cek bahasa genjet mah pan boga mental health. Boga mental health nya bahasana mah. Boga bahasa mental health. Kolot baheula mah eta teh nyebutkeun kitu teh lain hasil naon cek bari bahasa lain ukur. Nampak
dibejakeun henteu. Tapi geus dibejakeun ngalewatan perjalanan geuningan kieu maksudna mata ke bahasa pamali sia teh. Marukumaha. Kolot ayeuna mah geus beda. Geus lain pamali bahasana dak doraka sia kanaraka. Wah, geus leuwih parah eta. Sedengkeun doa kolot eta teh nginggang sesokolot maneh sia indung we cipari bahasana. Sia mah doraka sia hayang ka neraka atuh jadi meureun euy ka neraka teh intinya. Meureunna mata kana kitu ge. Matak bahasana kolot ayeuna, matak ayeuna barudak ayeuna karitu ge balontangul ka kolot da kitu. Sia mah bontongor, sia mah belegug. Atuh budakna ge nya jadi belegug jeung bontongor. Coba lamun seperti cerita Ahmad Sudais As-Sudais. Dak eta riwayatna ceuk paribahasana indungna keur eureuh aya acara meureun tahlilan meureun ayeuna mah teuing naon lah aya riungan keluarga ya tamu penting dak di Baghdad sia tah tamu penting mun ayeuna Presiden Prabowo meureun tah KDM ayeuna eta geus nyadiakeun dahareun datang we Syekh Ahmad As-Sudais mawa kursi dak wur kana eta dahareun bari eta teh tamu teh sajam deui datang ka dinya sugan kolotna sia mah bontongor balagu bantangul sia mantok di dieu henteu Kelalit keneh. keleutik keneh ujang soleh geus sujud dan imaman cenah di Masjid Nabawi Masjid Nabawi gitu di masjid cenah di Mekah cenah jadi ayeuna sia imam di Masjid Mekah teh kitu teh ari kolotna ari ayeuna mah kan beda kolot lagi kitu atuh sia mah bantangul belagu terjadi bantangul budakna jadi belagu sia mah ngedul nurus tunjung jadi marukumaha doa kolot teh sia